Mudah-mudahan babari rizkina, babari milikna, babari mautna. Aja amin kan, amin. Mending babari maut, mending sepae. Mending babari maut ngabul ayeuna. Numpang tarikna ngajawab salam, wih di dieu sing kabayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari dijawab salamna ke kiri gede tanaga nah. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sahibus syafa'ah. Usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala wa man tabi'a huda bil ihsani ila yaumil qiyamah. Wa nahnu min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah min yaumina hadha hatta yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi ayatihil karimah وهو أصدق المقالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa qala Ibnu Athaillah sahibul hikam as-Sakandari an'ama alayka awalan bil ijadi wa thaniyan bil hawalillah. Sebelum puji anu janten panghias ati, puji anu janten panghias rasa eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Wiriditi swanci mustari ninggal dina mangsa utama jauh dijujuk anggang dijangleut nungguin ngebandareut gembat-gembatnya tampina. Hari puji anu opat kita tetap kagungan Allah. Sholawat wa salam mugi matur golongcor panutan Allah. Nabi anu bupati Rasul anu pinunjulnya kana Kanjeng Nabi Muhammad. Nyata Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala pangersa para ulama nu kabejak ilmu agama, para kiai nu tarapak kiai-kiai jeung batur salemah cai, para ajengan anu biasa diajen-ajen dina riungan, bil khusus kersana guru kesepuhan masyarakat kampung Cikpaku lebih asa betong malotot apal urang ge Cikupa angajengan hormatan disem abdi. Oke, para ulama nu sanes nu tacan tiasa kusik pribados dipendakan
Kurang doakeun mudah-mudahan guru-guru urang sadayana mesti dipaparingan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah di atasan dugi ke bawahan hormatin sim abdi bil khusus Bapak Kepala Desa anu parantos ngarugikeun sambutan. Mudah-mudahan anjeunna janten kepala desa si janten kepala desa anu amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kehilang para pejabat nomor hiji Cikupa anu sok dipohokeun ku urang kersana pangresa Pak RT hormatkeun sim abdi. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, RT teh pejabat nomor hiji leumun urang. Ibu ngaruh KTP teh. Aya nami Jokowi teh dina KTP. Aya nami bupati teh. Aya RT RW teh. Aya ta RT RW teh pejabat nomor hiji. Naon sababna di Cikupa aya jelema nu leungit hayam pulung panggeulana ditanyakeun RT-na padahal RT mah teu moron hayam pulung. Di Cikupa aya nu leungit domba panggeulana ditanyakeun RT-na padahal RT mah teu maling domba. Di Cikupa aya jelema nu hamil keluar nikah panggeulana ditanyakeun ka RT-na padahal RT mah teu ngareuneuhan pamajikan RT. Itulah nu sok dipohokeun ku urang sadayana. Anjeunna ngadata bansos araranjeunna anu mencatat bansos begitu tuh kabagian kuyak tuh ngomong kurang RT dasar tergeblok gitu padahal RT itu boga wewenang. Oke para panitia hormatin sim abdi aparatur pemerintah pembawa acara Polri anu parantos maoskeun Al-Qur'an tadi, ibu-ibu bapak-bapak masyarakat Cikupa anu hempah ngapayaksa dan ieu ketempatan anu hadir lagi aya meuneun 500 majun kalangkangna. Alhamdulillah ieu cuacana sae datang abdi supi ka dieu disambut kumurang kali ku pepetasan untuk aya digantung menor. Purwowor syukuran aya rek buludara katang gelut ieu. Tepuguh ti mana. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, abdi kawin di Banten numawi bahasana punten ada kasar sauyos teh. Ayo Banten mah pan kalasar, benten sareng orang Cikupa, halus orang dia mah. Da Banten mah makhluk kasar, orang dia mah makhluk halus. Jadi Banten abdi anak kasar, kawin abdi di Banten, lajeng mentas ke daerah Bandung. Ayeuna teh parantos 7 tahun di Bandung. Jadi rada apal sari-sari bahasa-bahasa lemes teh. Alasan penlanjutkan di Sukabumi, di Sulawintana, di tempat pesantren Atoy. Abdi kantos ngiring ngaos di kota Sukabumi di Kongres Abu Ya di Don kantos ngaos mun tetangga Palang Beton. Ayeuna alhamdulillah tiasa silaturahmi ka ieu pertempatan, tiasa silaturahmi ka ieu kampung Cikupa, ampun para lulus gunung paliaskan ajeng alas ningis mapai gawe nulung kawi. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, pribados sumping ka ieu pertempatan sanes bade ngaos Pak. Naon sababna ngaos mah ajengan di dieu seueur pisan. Jadi bapak-bapak katingali bapak-bapak nu saroleh. Amin. Ibu-ibu nanti masya Allah para ketiyung ayeuna mah. Nya punya saroleh pisan ayeuna mah ketiyung ibunya. Ayeuna mah bagi ti dieu hareuda. Burang-burang payung ya. Rek beli kawarung beli bawang kan pakai kutang ya punya, pakai kutang ngumpul, lagi kutangnya tinggal ngumpul nah. Kita mah di itu di lemur batur, bapak dia lemur batur sih kurang mah. Di dia mah insya Allah ini murah ditariung, amin ya Allah ya Rabbal. Silaturahmi pribados kaya pertempatan, ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah orang yang disapa buah silah pribados sumping kaya pertempatan. Kawitan pribados pesantren di Bandung, kening 2 tahun di Bandung, pribados teh hobina kana hayam pelung. Lajeng penak sareng Kang ajengan ai dina Facebook. Lajeng pribados kedua 2 kali ke Cikupa tapi saya geus ngaos meuli hayam pelung, supaya aya hayam pelung. Kutetelo. Jadi garansi kan. Lamun beri garansi, ngan bejana mana hayam pelung apa ya? Pan ayeuna teh teh sora sesa itu. Ayeuna teh kudu nama istirahat gitu. Soalnya kemarin geus tilu panggung di Banten, itu ngajeng ke Bandung sareng ka Tasik. Ngaos deui ieu teh. Ieu teh kawin mah istirahat. Ayeuna teh geus beak, sora teh geus berak.
Tahu, alhamdulillah seperti dia kemarin mos di Banten, balik di rumah kan di Pandeglang, bahkan kayak kecil. Ngawas di Purwakarta, balik ke Kicimpring, ngawas di Kuningan, balik bawa peyem ketan di Bandung, bawa peyem Bandung, di Cikupa, ini berenawan. Coba ini yang perlu ya kami, amin gitu ibu. Karena saya dan udah pengalaman ini menges parara ya yang sukanya dengan orang dulu ayam ke ibu Pasadena, ibu bapak hadir di rumah kemumbang, orang ngaji diberi ayam ke ayam biru, tadi diberi ayam begitu balik set di mobil datang ke lampu merah, lampu merah kasorot ayam teh kecerot, kata ayam berpeti-peti ketok di mobil, ayam ditaruh saya kangen tadi hayang perang ketok wae orang ini bedana kan hiji teh sajodo keselen kaluman ternyata lamun rek mere kudu sajodonya kita kadusan ti ayeuna tong ngerakeun jadi wasilah yang perlu ibu bapak hadirin rahimakumullah alhamdulillah abdi dipendakeun ayeuna ge ayeuna dipendakeun di dieu nah naon sababna beribadah sesepkan hayang perlu sebab keterangan hayang perlu keterangan ayam jambu sangat banyak variasi dari kitab, terutama di kitab Qur'an Al-Sihir. Bisa dicari Bu, Bu, kapan kana sida ini gina ngadieu lagi, karakter kenal geus bu, Ibu, di dieu lamun aya muludan sok mencit hayam, sok mencit kucing. Masjid hayam, namun rajaban sok masjid hayam, masjid kucing hayam, kunaon eta hayam, lamun hayam di lingkaran, lamun hayam kuning karena teras kurang suka abrik hayamnya mono beda dengan kucing tinggal ibu bapak hadirin rahimakumullah kucing lamun rek kuning ke kasururan kucing mah tidak angkat kurang tadi kukumaha kurang di rumah-rumah kurang diangkat ke kucing mah sehari dipikirin kurang tapi hayam bentuk asupan teras buah diabik-abik hayam gitu tak kurang dia rek kacaban kurang dia rek berudah Allah mencit kucing apa yang mencit hayam beres ke mereka hayam protes si hayam ayo gila amat kita kejelemahnya ayo sudah kemudian dan keragaban di pencitan ayo karena teras saya terek modal pasti abrik ayo kucing tempur di Poncitelo, di Poncitara, di Kukumatara, tapi rek sare tak uji, anggur di mana di kucing lemak itu. Rek sama di Puludan mencit hayam mencit kucing, hayam protes ke sapi, hayam mencit cacahan, mencit ngobrol sareng sapi, sapi lebih kagak, cik sapi, kotok, hayam siang macam, ukur naon hayam ukur karena teras di abri, ukur karena teras di abri, ukur langsung kaimah di abri, cik sapi. Aing nomor poin di perasaan susun dari kami juga punya lemah. Tapi gitu. Naon maksudnya? Kurang kadang-kadang ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kurang kadang-kadang poho kana hayam, tapi kurang kadang-kadang lebih resep kana ucing. Anu eta ucing memang dimuliakeun ku agama, tapi kegunaan hayam lebih penting. Naon maksudnya? Maksud pribados kadang-kadang kurang suka apa kanu penting. Ai jelema rumah santren, ai jelema jadi santri sok diapil ayeuna, ai jelema nu sareng kelas diagung-agungkeun, ai maulid nabi dipindah-pindahkeun, ai dangdut di mana-mana. Ai maulid nabi dipindahkeun. Teu saeutik pasantren Wahabi nu aya di kota Sukabumi. Direkam teh kan, mun direkam disebutkeun. Hati-hati. Pasantren di Sukabumi hampir 3 pasantren Wahabi di Sukabumi. Di kota, jadi dia insya Allah NU di dia Buludan kayaknya. Buludan osok ini punya Rajaban osok jarak kubur osok ngahutang karena berbeda kasalaki osok lengkap lengkap. Sehari ke bapak hadirin wa hadirat rahmatullah jalmi anu ngabidahkeun kana acara maulid nabi. Begitu kurang ditaros naon hukumna maulid nabi dawana jidah bid'ah. Naon sababna bid'ah? Sabab Allah tidituna. Lamun aya jelema nu ngomongkeun maulid nabi Allah tidituna, maka jawab kurang cukup lain Allah tidituna tanpa siasan ka itu. Jadi mana nu ka itu ibu bapak di rumah sabab anu ngabidahkeun kana maulid nabi dalilna hiji. Hiji dalilna
naon dalilna kulu bi'atin dolalah wa kulu dolalatin finnar. Eta cenah hadis dia yang ditakeun maulid Nabi kita rasaina kunaon kajaban hukumna bid'ah naon dalilna kulu bi'atin dolalah temenang ngaranna muharraman sabab muharraman bid'ah naon dalilna kulu bid'atin dolalah temenang ziarah kubur naon dalilna kulu bid'atin dolalah nu kitu teh disebutna dalil panci Inggris hukum nalobah dalil lagi urang geus sarua dalil lagi dina malamal dunia. Oh, udah nggak boleh. Bukhari tamat, Abu Daud tamat. Oh, kenapa mau diindah malam di dunia? Mau ada tanya. Jadi jelema ketreng ibu bapak haji dari Bapak. Alhamdulillah uni ayeuna, waktos ayeuna, dina danget ayeuna, masyarakat Cikupa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadaya ditebikeun tina virus akhir zaman. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada mah menuju musim corona ibu. Di kudu jarak di Banten di DKI ku pemerintah yang dilegalkan suami istri harus jaraknya 1 meter. Lalu suami istri harus jaraknya 1 meter. Namun saling memajikan meren. Kuku hubungan apa lain kantarnya. Kudu 1 meter. Salaki permenang duaan dina motor. Ayo salaki itu menang di bawah, ayo wajib di bawah. Ini corona ya apa ya Rabbana ya Karim jalmi anu panyakitan disebut corona padahal ini corona aya nu leuwih parah tina corona congor tetangga leuwih parah eta mah aja urang ayeuna ibu-ibu di Cikupa mah moal aya di Cikupa mah di ditu urang di ditu ke aya di ayeuna eta di ditu eta kan di rumah aya ibu-ibu aya urang make masker luhur nama arek dapat duit ke desa luhur nama make masker aya harapna rok pondok ini tuh mah aya di rumah ai paham di tukang masker ai bawa ke mana-mana tuh ini tuh mah itu ya Allah ya Rabbana karim ai masker dipakai bahanna ditutup ngomong ke batur teh serta aya di ditu beres pengertian, lain ngomong ke beres pengertian, beres murudan, lain ngomong ke materi murudan, ngomong ke ceneta kiai berbet tinggal di laut, ceneta tak, kaset-kaset tuh yang kiai ceneta, ayo ngomong, menurut saya pernah ngomong gitunya, untuk tangan, ayo kan ngomong, saya kira gitu, pemuda kene itu, pemuda kene ibu pasti, abdi kelahiran tanggal 30 Desember 1995. Itu usianya 25 tahun ya. 25 tahun mau dibuka pakai hari orangnya bilang bro di pola mau dalam asal karena ikatan cinta bagus mirip siar ya. Sok nonton ikatan cintanya ibu sok nonton ikatan cinta di mana-mana ibu-ibu. Jadi musyawarah kita kena kena ais ini anak sini no atau anak siar kena. Jadi nu nama siar nu ada. Tuh nyawa itu meni nonton. Abi kelahiran 30 Desember 1995 Ibu Bapak Ibu rahimahullah. Ayeuna abdi masantren di Bandung lajeng bari kuliah lebet enak S3 2 tahun dia lulus mudah-mudahan di sini digampirkan kepada Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Jadi lamun aya mudah di kampung Cikupa, amun tahun payun diulang deui ka dieu, wayahna dihareup ka bapak-bapak ulah ini kuduna parawan dihareup. Atuh sing hareup teh ngomong ngajilang warak kene dihareup ini. Batur mah dihareup Irma, Ikatan Remaja Masjid anu sehat walafiat. Cuma inam ikatan nenek masjid satu alapeot. Alhamdulillah di Cikupa, wengi ayeuna masyarakat Cikupa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena naon? Karena mahabbah ka kanjeng Nabi Muhammad. Karena cinta ka kanjeng Nabi Muhammad. Naon ari cinta? Cinta mah jauh di mata, dekat di hati, namanya cinta. Jauh di hati, dekat di mata, namanya cil. Jauh dekat 10.000 karena angkot. Jadi cinta orang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta.
namun buktaskan cinta memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Debra dibacakan, sing tuturor dibacakan, barjangkina dibacakan, Madarijus Su'ud dibacakan. Mudah-mudahan orang sadana kabarokah dengan Nabi Muhammad. Oke, orang begitu meninggal ingin sepatu ujbat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun urang geus ngabasakeun cinta, lamun urang geus ngabasakeun cinta, moal kahalangan hujan, moal kahalangan ku sesuatu. Sebab naon? Sebab urang geus cinta. Abdi cinta ke masyarakat Cikupa, wong ieu abdi sumping ke masyarakat Cikupa, jauh-jauh di Banten kadieu 10 jam ibu pasir. Namun sababna ka dieu, sabab pertama cinta ka Kanjeng Nabi, kedua cinta ke masyarakat Cikupa. Dari kebijakan maka mungkin ayat teh baru teh 2 ayat teh kan. Mungkin ayat teh acara teh 2 ibu wajib waktu. Hiji Cikupa, kedua di Sukabumi kota. Ngan abdi leuwih milih ka Cikupa. Naon sababna? Heuh di mah kudu aya ngondang, di bawah nu ngondang atuh mending ka dieu. Menikah dia. Jadi mulu dari dia pendaksar ibu-ibu, pendaksar bapak-bapak, murang kali pemuda, main marawis, main hadroh. Insya Allah masyarakat Cikupa masih kena ngedungkeun muludan, masih kena ngaramekeun rajaban, masih kena ngaramekeun muharraman. Minta hidup lagi diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hiji urang ngariung di dia cinta. Nu kadua orang sumping kayu pertempatan sejak tolabul ilmi. Leres teh. Bu, upami aya naros hoyong lebet kana surga, hoyong lebet kana neraka. Jawabanna hoyong lebet ka surga. Terang jalan ke surga. Henteu rek kumaha asupna? Ibu terang, Pramayana di Sukabumi terang. Ibu tidir karena mayana estimasi waktuna 20 menit dugi naon sababna sabab apal jalana leres. Lamun teu apal jalana tidir ke Marayana karena mayana bisa jadi sajam bisa jadi 2 jam. Naon sababna? Sabab jalana gila heula muter heula eta apal jalan. Tak urang ditaros hoyong lebet kana surga, hoyong lebet kana neraka, walaran urang tadi hoyong lebet kana surga Allah. Tanawan lebet jalan kana surga Allah, lebet kana jalan surga Allah. Ma ibu bapak hadirin rahimakumullah. Kamana mah geningan jalan ka Jogja, kaditu mah geningan ka Paliwetan. Kamana mah geningan jalan ka surga, kaditu mah kapangaosan. Tok 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 tok. Di orang saha itu dia urang serius jreng. Tok 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 jreng sorangan anu diharap kita nyebut jreng. Jadi jalan kana surga Allah mah kapangaosan. Bahkan ibu sering bapak sumping kaya pertempatan maning taqala liyata'alamal ilma gufira lahu qabla ayakhtua dengan kitab Lumabul Hadis karangan Sesuyuti. Jalmi anu angkat ka pangaosan sadda acan ngalengkahkeun 2 sampeanana dosana parantos dihampura ku Allah. Alhamdulillah. Jadi dosa urang ayeuna dihampura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nupang jauh na imahna panglobana dosana dihampura sabab panglobana lengkahna. Kanjeng Nabi mah kadila kana motor, leuwih loba sabab Allah tara nu kalendahan ka gileus kabeh bubar motor. Atau kita kadila nyenak mobil, leuwih loba sabab mobil mah 4 ban. Jadi lamun di kota Sukabumi aya pengajian urang dieu urang Cikupa nyoba tolong bana 12. Supaya dosa urang ka gileus kabeh bubar mobil. Jadi dihampura dosana. Mun ieu malaikat nyaksi tinggali urang sadayana ieu. Nih malaikat nu tadi teh maning taqala man kharaja fi talabil fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jalma anu nyucruk ilmu ngalapan nemu dina waktu ayeuna disebut lagi fi sabilillah hatta yarji'a dugikeun kembali ke tempatna masing-masing. Malaikat teh ningalikeun urang Cikupa, urang Cikupa nu hadir di desa Cireunghas dikumpulkeun ku malaikat geberkeun janjangna malaikat beberapa hadirin rahimakumullah dosa-dosa urang ngumpul dibalenokeun ku malaikat ka Jopa ka laut nolak sabab dosa urang ngalobat teuing. Dibalenokeun ka gunung nolak keneh sabab dosa urang ngalobat teuing.
dibaredokeun ka bumi 7 lapis, bumi nolak keneh dosa urang naloba teuing, dibaredokeun ka langit nolak keneh sabab dosa urang naloba teuing, dikamanakeun dosa urang cing di keterangan macet pun guru cenah dosa urang dibaredokeun anu ngajina bari nundutan. Hiji dua, lamun di tempat pangaosan nundutan dosana sok dibaredokeun ka jelema nu ngajina sok balik di heula. Di Bandung mah, di Banten mah balik teh biasana ibu-ibu. Lamun nu balik ceramah lila, lamun nu balik ceramah terame, manehna masuk dicimit anakna. Dicimit anakna. Punten cenah aja mah dipahit umurang kali ceurik wae, hareup dicimit nya. Hari ini ibu akan mah. Atawa izin ki. Cina seribu cenah aja main ki cenah seribu. Hareup ki kembali deui. Kalau baru gitu di itu mah, nah urang mah teh aya di cukup mah ibu-ibuna halal diri. Bapak-bapak halal di biasanya mah di Bandung masak japa bapak-bapak biasanya ibu-ibu mingguan ibu-ibu nu bulanan ibu-ibu ya mah bapak-bapak segera di dieu alhamdulillah. Jadi mencari ilmu, tolak ilmu, dosa-dosa urang insyaallah dosa-dosa alit urang bakal digugurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi lamun penting ayeuna urang sadayana hempak kabayak sapendak ieu ketempatan mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah urang sadayana diabringkeun ku malaikat lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal. Ayo lebet surga ayo. Maaf heula. Da syaratna ka surga mah maaf heula ibu hirup kena moal masuk ka surga. Kudu pupus heula. Nah. Mahaba urang cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek batur mah muludan teh bid'ah eueuh ti dituna. Cek batur mah muludan teh haram sabab eueuh ti dituna, sabab eueuh dalil anu ngameunankeun dina Al-Qur'an, sabab eueuh dalil anu ngameunankeun dina hadis. Cek batur mah tapi urang mau ni ayeuna di ria-ria maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Jalaluddin As-Suyuti nyarios kieu, ma min qaumin aw mahalin aw masjidin aw makanin muri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikat ala dzalikal makan wa ammahumullahu bi rahmati wa ridwani. Di mana di kaum, di tempat, di masjid, dicarioskeun kuliah dibacakeun naon maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam, angin malaikat lalungsur sareng ieu tempat bakal dirahmatan ku rahmat Allah sareng bakal turun ridho Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sendiri jalan-jalan ini barokah amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Begitu orang pupus mungkin dipapat ku malaikat-malaikat Allah lebet ke surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kunaon dugi kalian ayeuna aya hiji makhluk Allah, pemuda padang pasir, sanes turunan ningrat, sanes putra raja, tapi dugi kalian ayeuna diperingati lahirna, diperingati maulidna, bahkan masyarakat Cikupa ngadamel panggung nu sakieu mewahna, jamaahna halal hadir, ngandak tuangeun luar biasa. Ieu teh hayang perakeun naon sapati Kanjeng Nabi. Pertanyaan kunaon Kanjeng Nabi? Dugi ka ayeuna masih diperingati ku urang. Sabab jalma nu aya di alam dunia kabagi opat. Hiji aya jalma hirup. Dua aya jalma hirup tapi paeh. Tilu aya jalma paeh tapi hirup. Opat aya jalma paeh tapi paeh. Lain paeh di maut ya. Asar teh paeh Banten paeh. Aya jalma hirup, aya jalma hirup maut, aya jalma maut hirup, aya jalma maut babarengan bisi barho bubar poho. Hiji naon cenah? Jalma hirup, dua jalma hirup maut, tilu jalma maut hirup, opat jalma maut. Ayah jalmi hirup. Namun maksudnya nalika hidup di alam dunia katingali hidupnya kapake ke masyarakat. Saha hirup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum, hirup kaula halus di mata anjeun kabeh. Jadi Kanjeng Nabi nalika hirup
Pupus kanjeng Nabi diganti ku sahabat, sahabat pupus diganti ku tabiin, tabiin pupus diganti ku atba'ut tabiin, atba'ut tabiin pupus diganti ku para ulama, ku para wali-wali Allah, ku para ustaz anu aya di setempat. Jadi guru urang ustaz urang, ulama-ulama Cikupa aranjeuna hirup sabab keur hirup dibutuhkeun ku masyarakat. Beres teh Bu? Beres. Guru-guru urang Numawi ibu bapak haji rahimahumullah, nu kudu di dama-dama, nu kudu dipika hormat kurang, lain balik di luar, lain balik di jauh, iya mati Banten, ngaji lagi di ukur sajam, beres sajam, balik ke Banten. Lama di dia yang mau dikubur kena mau di dia, tapi wajiban setempat beres. Jadi lamun orang yang muliakan kiai di jauh, lamun orang yang muliakan mubalik di jauh, omat muliakan mubalik setempat. Lamun dia mau balik jauh di bere berkat, mau balik setempat bere berkat. Lamun dia mau balik jauh di bere kardus, ayo siap mau balik kiai setempat bere kardus, ayo siap. Cek kiai, cocok amat kita ngomong cenanya. Kiai di bawah berkat, kini kiai mana? Datang ibu kali mana? Kalah tahun pun orang jalan. Ayo begitu kak. Berkata lima dus, ibu kagak kalah tahu kalau guru dulan, kayak ngalaku lah. Nah, ngajak gelut dengan penelitian itu. Mungkin itu balik dibuka, jangan perlu. Kalau kayak kode, ya bakal kayak kode kan tadi kita seriuskan, namun ke Purwakarta, sok simpling, namun ke Kuningan, sok. Peyem, namun ke Bandung, namun ke Pandeglang laut, namun ke Malingping, sok. Kalau orang ayam bakar itu, iya mah lain entah ayam pelung lain kan. Nah dengannya sana. Ampun paralu, dah dikit orang awas sana si orang kita ayam pelung. Nah iya mah nyari takdir umum dari batur masuk itu. Iya mah lain entah kalau orang yang bertakdir lain untuk bilang. Iya mah nyari takdir umum dari batur masuk itu. Ngan lamun hidup bumpi omongan batur, guru mungkin batur. Podo sugon di mesin di Berena kita mau balik ke Banten tuh yang jalan lagi di Bandung berapa dibawa ke Bandung beli pedenya sih kalau di Berena padahal dibuka teh jong mereka ada udah dari pada ajengan berkat pak ajengan oke teleponan ngawea pang tidak isungking ke dia ke tempat sok sabaraha di ulang batur di pasana sok sabaraha abdi berkarang hargakeun. Abi alhamdulillah kemarin jadi di santri lebat karena TPRI nonton ke pasti henteunya. Ari artis ditonton, ari nu kaset ditonton. Alhamdulillah kemarin lebat karena TV ibu kebajikan rahmatullah. Tapi sampai ke ayeuna, auzubillah subhanallah. Ngaos di mana-mana. Sampai paling jauh peribadah saos ke Jawa Tengah. Mulu ajaban Jawa Tengah apa sarita? Dugi tingkat dalet ayeuna pribados teu pernah ngabejakeun sok sabaraha pribados di pasien amplop tah cara dicakeun naon sabaraha dicakeun tarang hargakeun naon sabaraha hargakeun dari dangdut itu lamun di dieu dangdut lamun di dieu menang pop Sunda pasti hargakeun lamun penting ayeuna contoh lamun penting ayeuna para hadirin rahmatullah salajengna urang ayeuna kana lagu Bandung hideung. Contoh, penting aja lagi dia di Cikupa teh. Bandung hidup. Nah, kamu perlu dibayar. Kamu perlu dibayar. Waktu kita masuk di sawer, ini tuh mah. Jadi dia mah mau bantuan nyawer. Jadi dia mah kiai ngumpul ke sopan atau kalau mau balik ke nyanyi di sawer ke sopan. Sok engke balikin dengan amplop. Tara abdi mah hiji mereka ke panitia kemudian surga itu nunggu muda nyari waktu panitia hoyong dibayar sabaraha wallahi teu pernah ngaragakeun pokoknya mah datang ka Cikupa penting ayeuna balik ke Cikupa teu diberi berkat balik ke Cikupa teu diberi amplop moal ngambek ngadengna saleutik teu diberi naon ayeuna balik ka lagi cing moal ngambek moal penduk moal ngirian di otak deh kali itu dibayar gampang deh kali syarat tinggi jadi abdi nasihat dua jadwal itu bentrok katilu ayo isi ngapain ini
Batunya bisa tekap kebak jauh-jauh balik lagi itu mana di mana deh dibayar gitu. Rungkat sih atau rungkat sayang. Ya kalau gitu udah TikTok. Ayo bawa nama santri TikTok kan kayak itu kayak kotok. Ayo nama TikTok kan TikTok tina HP. Jamit mudasi gitu kan. Nih. Rungkat kasih, rungkat sayang, jamit mudasi. Ayo nama bilang ya lagu. Dinda jangan marah-marah. Itu apa ya? Nanti lekas tua. Harap udah ketimarakan. Kaum HP nama. Ya kali. Tapi alhamdulillah barangkali kurang ala hadir pengawasan alhamdulillah. Sebab ini dunia yang terbalik. Puskesmas di mana-mana, rumah sakit begitu mewah tapi penyakit bagi loba beres ya. Imah bertingkat, imah gedong tapi tetangga baru akur. Beres. Jarak semakin dekat tapi hati semakin jauh. Tahu sebab kabeh kali nyawa HP. Baheula zaman abdi sakola teu beunang mawa HP, zaman ayeuna teu bisa sakola lamun teu boga HP. Beres. Da sakola online. Padahal lain sakola mah ukur 2 jam. Tadi kira main game main orang yang intinya ho. Gila jelema teh lagi. Eta teh lain budak leutik kumpul, kolot oke boga grup WA Roni rombongan ini. Coba ya ini jelema. Masyaallah ya karim ya rabbana ya karim. Udah kana mah sejati kasih ditujuki leungit cirina tinggal carana. Kana mah leungit ciri ibu bapak hadirin rahimakumullah. Jumawi abdi 60 tahun ayeuna ibu bapak hadirin rahimakumullah lamun ngaos di mana-mana ayeuna pasti nganggo ieu. Ieu teh lain udang Arab, ieu teh lain sorban dibeuleukeun lain. Itu disebutna ikat. Ieu teh ikat Sunda, ngan abdi ngaranna nyarira teh tiasa dan beuli ikat anu geus jadi kieu. Daun sababna meuli ikat anu geus jadi kieu, sabab mereka bedaan ka urang Cikupa, yen anu ceramah teh urang Sunda asli, mentak ngomongna ngomong bahasa Sunda. Ayeuna mah jelema budak leutik budak korojol orok geus kajarkeun geus lain bahasa Sunda, bahasa Indonesia eta mah. Gaya. Ibu-ibu urang Cikupa turun di bundaran Sukaraja, turun tina MGI-na pinuh ngomong ke tukang angkot, saya dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan, boedan. Lagi, saya dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan, maksudnya mah dari mulai naik sampai turun tidak dapat tempat duduk maksudnya mah. Iman saya dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan, ditanya pusukkan angkot, ibu sama siapa? Bersatu, sudah sendirian. Bersatu dengan orang itu. Tanah kita jelema loba selfie kurang gaya begitu. Namun ciprak orang itu kita sebutnya BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita. Kos ngabri, kemana bu? Shopping. Baru mah banyak mah shopping. Kemana kain lo? Baru beli ini hiji. Enggak nyepak kayak begitu gitu. Namanya jelema teh namanya dia terbalik bu bapak aja nama kudu. Puskesmas di mana-mana, sekolah di mana-mana. Nama nges dunia terbalik. Mawi ngadidik kredit masyarakat kurang begini tuh bakal bergeser. Mawi pribados mah tarang ngalingkeun tali paranti kolot, tarang ngalingkeun budaya-budaya Sunda karena Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah teu pernah ngalingkeun budaya-budaya Mekah. Bu, Pak, Ibu make tiung wajib teu? Wajib. Wajib make tiung apa wajib make nutup aurat? Lamun urang dieu teu make tiung tapi nutup auratna ku sorban atau ku hordeng meunang teh. Meunang. Nya disebutin mangelo ku batur. Da tiung dianggap ibu mah budaya mah. Budaya orang Indonesia mah tiungna zoya, bukanna gelombang cinta. Bukan kami Indonesia. Di Arab anjang tiungna disebutna jilbab. Dan wajib nama nutupan aurat kan kumaha cara nutupan aurat beda-beda. Kumaha pakaian beda-beda. Ayeuna koko pakai mana koko? Ngaranna ge koko, Cina orang mana? Cina. Ai sarung budaya mana? India. Kopi yang ini budaya mana? Melayu. Jas budaya mana? Amerika. Urang Sunda ikat. Da urang Sunda. Urang mah geus karena budaya urang sorangan. Eta jadi kasih tujuan lagi ciri tinggal cara.
Aina ibu bupati dan rahimahullah loba ajengan-ajengan loba kiai-kiai mengharapkan karena muda. Padahal muda budaya anu saya di para guru urang, di para ulama-ulama urang, di para wali-wali Allah. Dan sina muda kan talabul ilmu sina kan urang ayeuna di urang Sunda. Urang Sunda lamun pengajian tentu masuk pakaian. Datang bulan Mulud disebutna Mulud. Datang bulan Rajab disebutna datang minggu disebutna mingguan, datang bulan disebutna bulanan, tahun disebutna tahunan. Urang maca la ilaha illallah, la ilaha illallah sebutna tahlil. Lain kaya maut la ilaha illallah qaqo ayana wana dijuma disebutkan orang itu tahlilan. Ada di dia pokoknya itu sok tahlilan darah hebat ini banyak yang mau tahlilan di Banten Mataram itu tahlilan kamu hidup itu mau kamu dikubur di Banten betul masa lima kan dia pulau darah karena kau bunda upaya yang mau dia mau diulang sebab siun tadi dia mau tahlilan di Banten Mataram mau kau sering kubur ke hidup tahlilan di Banten ada juga itu mau tahlilan itu lagi mau apa tuh ngaco tahlilan Allahumma ya karim. Ibu itu terus capek apa sana ibunya kartos ibu kartos saur guru upami naos harus jamaahna upami tos kartos ngaji ada di sekarang ini lagi awak kan juga panjang pendek itu kan dia ini kan sekali kartos acan saur guru lamun jawaban acan kabeh sing ujung dipun tikor ngaji mesakeun ka itu juga temen cerah beres guru siap sampai ke berdua siap ibu serius siap ibu kenapa dia balik aja sekarang ngomong jadi benerannya pas nama gelo ayat kami hirup nu kami muliakan guru-guru orang anu sok bimonan anu ngajarkeun wudu anu ngajarkeun syarat wudu anu ngajarkeun rukun wudu tah eta nu perlu dimuliakeun urang sabab aranjeunna mah hirup bu kumaha teh hirupna urang kali rek disunatan urang kali urang kondang kiai heula leus macakeun marhaban pan baheula mah disunatan teh lain bawa dokter baheula mah ku bengkong kapungkur mah bengkong teh budak kajebek manehna ngarongkong jadi bengkong ku bengkong memang disunatan teh disolawatan heula ku para ajeunna lajeng simurang kali nanti terus ageng imurang kali dicek ageng rek sakola rek pesantren mondang ajeunna dibacakeun sholawat deui dibacakeun barjanji deui lajeng bari nikahan mondang sadeui kiai keur kawin teh mondang kiai beres kawin beuneuh 4 bulan mondang kiai deui 7 bulan mondang kiai puasa lahir mondang saha mondang Pak Haji karena itu mondang kiai geus boga anak lima geus permen mondang itu lamun aya saya ngalahirkeun sampe mondang kiai sabab naon sabab dina kiai boga campena kita jampe salusuh kan kiai mah jampe salusuh eta di Banten kita yuswana mah 25 tahun gitu ali kene gitu tapi mereka itu sukatan kalimah Pak cenah kan cenah buku ieu cenah pun bodoh aya ngalahirkeun di 12 geus karasa cenah perduyahan geus karasa aja diribeutkeun atunya sarua diribeutkeun bae lain kitu cenah mereka lahirkeun ngan orang eta kalau luar saeuy beda ada dulu beda lalu kita mau cari asongkeun cari jeung duit 100.000 Jangan pengajak priangkeun supaya ieu budak borong aja kurang dibacakeun kana saya buat dikieukeun ibu bupati dari Allah dicana ke panjenengan dicana dileuskeun kalau jadi bojona eta budakna teh suruh teh tapi dia tetep balik deui oh jadi kiai
duit mah mesti dikun eta dikun duit mah kembali ke seribu ini kan juru tengok sama cina untung jadi kayak begitu upaya begitu untungnya. Nah, jadi guru-guru orang ini melihat sabab wangi airnya hampir di pertempatan dia menganggap sebagai roti sebagai kanjel sama kurang dia misalnya ada proses dengan setempat sembuh dan tadi ada dari mau bicara roti sebetulnya lain makanan pokok sama makanan pokok orang beas ibu seorang biasa tara sekolah lawan dan sangun di kurang orang salah tidak piring sama tidak bias sama menyenang diri tapi memang kembali setempat ajengan setempat ya setempat guru-guru orang ibarat sangun namun kurang terkadang sangun kurang cikupa saya bubur 2 mangkok saya behu 5 saya tahu 7 ditaruh kesalahan aja kalau sebabnya sangun sangun jadi orang guru sangun betul sangun tapi orang punya air ibu roti kalau ini mulia guru-guru orang setempat sama naon ibu bapak haji rahimahullah ulama pupus hiji sesah gentosna sarjana pae hiji oba gantina beres abdi lulusan sarjana tahun 2018 lulus tahun 2018 kurang lebih 1.300 lulus S2 tahun 2020 lulus kurang lebih 1.300 tapi di pesantren santri na ayah 1.000 ibu bapak haji rahimahullah tina 1.000 santri anu mahadalina ayah kurang lebih 100 jalmi tinu 100 jalmi kan lulus paling 5 sisi kalau berarti kita dulu sebenarnya itu ini ngomongin sendiri orang ini yang sosokan jalur ini sebenarnya masih kena ngomong di Bandung tadi ayah Raina makan bakal ke Bandung jadi dibuin terus pesantren sebenarnya mudah-mudahan sih jadi mubaliko anu sohor anu masyhur anu menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala sebab hese didik agama pangersa azainya fokus kudikan kaya saha anu wantun nanti pasal pangersa azainya anu katalah hikamna ada 12 pada yang katalah luar biasa pangasi koi hanya sepuh ahli tanggung jawab pangersaan sebenarnya almarhum sahan lagi pasangan anjing apa yang itu hanya sepuh sahan lagi pasangan anjing 1.000 tahun 10.000 tahun kepayung hese gentosnya tapi dari sarjana tidak kurang sarakola kemari dengan dia jadi pemimpin kemari dengan gentosnya Mawi, ibu bapak haji rahimahullah obat kurang kali saya dapat di sekolah ayo nama tong bahasa sekolah bahasa kudu 2 sekolah yang budak-budak pesantren dan sekolah keun setuju teh lamun teh pesantren gak jauh ajikeun piwara ngaos ka pesantren anu caket piwara ngaos ka bupati piwara ngaos ka haji setempat baheula mah urang ibu bapak haji rahimahullah kampung rumah urang ngaos alif jabar a alif CRI alif PSU a i u mana itu beres deh orang gitu disebutkan di heja kasroh doma kata jabar JRPS akhirnya bapak ngaji itu segitu aja memakai ikro metode cepat bapak hari hafal nah kan kadang-kadang hasil kena ikro beda aja ngaji kena heja bitati bitudi ada macam itu ada apa itu begitu tak sok sama itu ibu bapak haji dari Rasulullah obat kurang kali mendalah dari ulama dari Rasulullah SAW anu mengaina anu pendidikan dengan kurang serayakan obat kuih di ibadah budak-budak kurang sing biasa ngawas sing biasa pesantren sing jadi jalan-jalan anu sore itu sore amin jadi ayat sama hidup sahaja sama hidup Kanjeng Nabi Muhammad SAW anu ayat generasi yang terpara ulama nuka 2 ayat jalmi hidup tapi mau jalmi nama ayat dedekan nama ayat tapi jalmi nama
diapi-api ke masyarakat. Saha jalan kanu kiri upah begini rahmatullah. Jalmi nu teu akur jeung agama, jalmi nu teu akur jeung negara, jalmi nu teu akur jeung budaya. Aya ciri nama, aya bentuk nama, tapi jangan jadi begitu. Kadang-kadang dibutuhkan di masyarakat, bahkan masyarakat ngomong lagi, tegak aya siapa ya jeung aya wae dieu. Saha nu kitu contohna jeger, saha nu kitu contohna bangsa. Mudah-mudahan di zaman tayang gitu, amin. Jawa anu suka dia Cimande, Hade, Cikalong, Daga, orang modal kecilakang. Kecilakang saya lagi. Kadang-kadang jelema gitu. Kadang-kadang jelema ngaku gagah sorangan Pak. Aya jelema, ku dokter lalu di dokter. Ku siletna kami tundurin siletna. Wah, orang merasa gagah, tapi ada jelema nu ngarasa gagah. Ku poe. Sileun ku poe di waktu pemajikan jadi betul hengsi, modal. Cuma pemajikan akak cenah. Urang rumah saya hidup aja ke pegawai saya. Iya ini saya modal, yang diangkat kawalungan, cik salah bilang, mungkin ICU yang poe. Ku poe. Akan ada lamun kami yang berkata tawaningan, lamun kakak terdekat dari kami kali itu kawalan isi, kami rekisi dina dikirin haru itu pemajikan. Cik salah bilang. Cok saya di sini dikirin haru, kan gula-gula kenca. Ada gitu kenapa? Kan berarti kan musuh air dan isi, orang kawalan isi itu, ibadah kenca gitu. Jadi ku poe begitu. Tak jangan itu, nutu sarua jeung agama, nutu sarua jeung budaya, nutu sarua jeung negara. Jalan-jalan begitu itu pesan diri hidup nama, tapi dianggap teu aya. Nokatil aya jalmi maot tapi masih kene hidup. Saha nu kitu karuhun urang. Karuhun urang kos aya di kieu. Karuhun urang kos teu katingali di kieu. Ai kolot urang teh jarahat, begitu moal barokah ya. Beribadah sos kitab Sahih Bukhari taman, sos Sunan Abi Daud taman, ngosna di Babu Salam, pangasajian haji, anjeunna keuning ti Ajil Akhyar keuning ti Syekh As'ari keuning ti Bahasi As'ari keuning ti Madura, disebutna Khalil Bangkalan, abdi jarak ketika Syekhuna Khalil Bangkalan, tapi abdi sajajarah itu ngajarah adalah karun-karun. Sebab orang sufi bali kadang-kadang kalau orang sufi paukeun wali-wali Allah dibedakan. No kaopat aya jalma pae bari pae. Saha zaman itu di dunia jadi anggap ku masyarakat, di dunia diakui ku masyarakat, datang di mautna moal aya wajarahan-jarahan aja. Sabab geus dia berdebat hidup. Tahu lama mudah-mudahan sih kalau berjalmi anu kehidupan hidup, anu kebautna hidup. Amin. Ya Allah ya Rabbal, kumaha melakukan setiap aktivitas urang kebaikan, melakukan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mana ibadah kullu aqwali wa af'ali li kulli ma yarahullahu wa ma yuhibbuhu Allah. Setiap perkara kena ucapan, setiap perkara kena tingkah laku anu dipikir sesuatu Allah Subhanahu wa taala disebutkan ibadah. Raos disebutkan ibadah. Ibu-ibu bakti terus jadi caroge ibadah, caroge mengasihi pemajikan ibadah, caroge yang nafkah disebutkan ibadah. Penting ayeuna maulid Nabi di Cikupa memberikan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Panggil teh aya teh bulan teh kan kompak lagi alhamdulillah. Urang imah alhamdulillah para kompak nu hadirna seueur lamun mubali ngaos mikna sae nu hadirna seueur sok mung turun di panggung. Kalau rami terus sok turun di panggung. Murang kali urang bicara Bu. Ieu murang kali urang bakal ane meuteun aranjeun. Bakal ternyang dina otakna, bakal tersimpan dina memorina. Baheula mah di Cikupa aya buludan cenah. Urang ge geus gede jaga buludan deui. Sok urang kali. Nah, inilah ibu hadirin rahimakumullah, alasan pertama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulid Kanjeng Nabi diperingati ku urang sadayana eta teh dinaonkeun ngalah barokah jeung tabaruk ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya urang sadayana kalebet umatna
di dunia ingin syafaat uzma di poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duka dua, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati kurang sadayana. Naon alasanana? Sabab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinasina Al-Qur'an, istighfar di Al-Qur'an, legalitas formal di Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah punya suri tauladan yang baik. Rasulullah punya suri tauladan anu hade. Urang baheula pengalaman sekolah SD. Pengalaman. Baheula lamun rek sekolah SD, memeh asup sok ngabari sana di payun reuseut. Begitu ngabari di payun sok di payun sakuku. Mana kuku anu panjang. Ayeuna panjang cepret terus. Kuenya cepret terus. Hoyong harus di Cikupa di sekolah SD ayeuna nu kitu aya geus di dieu. Aya kene. Itu ayah dayanya baheula dari zaman kurang sekolah dari zaman kurang ngaji guru nulis apa geran dengan itu papageran panangan guru apun guru balik ke sekolah datang ke imam masih jadinya ulin-ulinan orang zaman kapungkur beres sekolah disebut awal atau benteng paling umpat yang berturang bang kalimat lima kopang bangko ngasoka sawah wahai tukang guru kepala saban poe kalau kabehnya kalau kan bertapel kamu urang beurang gitu urang apel pergaulan orang gitu kapungkur paling banter orang pergaulan gitu lamun pamegeut lamun bapak-bapak bakal kalaman paheula urang sok nyieun ang kalalapan atau memantukan tina ciki. Kalalapan itu bener atau nyewa mangkokan keusi atau lebu di budak terus budak dicopot ditaklon ke baturan taklon ke bener lumpat gitu. Nah apa tadi besok itu bae lumpat gitu. Tapi ketika ayeuna aya PR itu kejawab kan eta awalnya bisa nih kita kadalapan. Teh gimana bikin kaya laki kita kadalapan jadi biasa banget. Awalnya tuh jadi kaki kita kadalapan itu bisa. Bisa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tidak bisa kalau sama merasa jadi itu. Itulah yang paling semua. Zaman orang malah gitu. Muludan begitu meriah. Malam Jumat ngaji Yasin, ngaji Waqiah, ngaji Tabarok. Ayeuna ieu wajib sama Allah. Kupri para sejarah sebentar. Ayeuna geus lain dongeng lain beda. Barudak zaman ayeuna lain ukur mahasiswa, budak SD ge marake HP terus. Budakna nonton HP, ibu-ibuna nonton TV. Jadi tumaya kene nu kieu ka budak manita ngaji indungna menonton TV bapana aya ibu deui kana jamaah teu beuki budak apa kita ngaji budak apa kita kadieu kieu kita sekolah madrasah kalau kamu kena cari gitu di itu omongan di itu mah terus kalau budak pandai ngomong kieu jelema ieu mah hese diatur dah. Ieu pertanyaanna budak kan hese diatur atau urang nu bisa ngatur. Tah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pagi berbahagia. Dugi kadang ayeuna diperingati sabab uswatun hasanah suri tauladan nu sae. Kanjeng Nabi saw Kanjeng Nabi la yasrobanna ahadukum qaiman. Ulah wani-wani minum orang Cikupa lamun anjeun keur ngadeuk aya keneh teh di dieu jalmi anu nginumna bari langsung aya keneh teh. Mudah buat tahun muda minum langsung keneh aya kitu. Ibu bapak anjeun bapak Kanjeng Nabi upami ngaleut Kanjeng mah bari cari. Bari ngaleut lagi Kanjeng mah salih-salih pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun can cukup tamah deui. Can cukup keneh tamah deui. Lain haus aya ke cai lawan hareup.
buyur bener aja. Oh, bangga suruh dapat promosi. Iya lah kan begitu diteliti ku kesehatan, lamun ayeuna jalmi ngaleut na bari cali. Di mana ngaleut na bari cali, ginjal kirina, ginjal kanan bakal katempuh ku cai. Maka jalmi bakal sehat lamun dieu lamun ngiduna bari dieu. Ieu mah kumaha urang bari kisah kadang-kadang geus lain jelas, tidak tekor langsung. Sangu tuang kaki ikuti berapa kulima. Lamun terima di bulan itu, sangu di bulan. Belum, apa bulan? Inungna harusnya bisa ngejo, jadi inungna lain bisa ngejo. Pokok kakak lagi negeri itu, ala sehat dari bang. Papa, pipis, kiki, ayah kene di Cikupa, nu jelema kiki beri nangtung ayah kene. Jika habis itu di dunia. Allah Karim. Bu, Pak, upami urang papa, ini nasori buari kaya dari sepeda. Upami urang papa, ibu bapak ini nama kemumpah, saya na bari cimobo, bari jongkok, bari dihemke, kuma supaya kotoran-kotoran anu ayah dina palagi Allah, kapal kabeh. Jadi lamun gitu sok imprung, lamun kesimprung bisi jadi kencing batu. Nu kami lamun pipis, urang lamun pipis bari dieu. Kok bari nangtung kadang-kadang tukang kasawah mah bari nangtung di hadapan cau. Di hadapan cau. Ada juga sih di situ kan guruna. Ayo itu Pak, dia begini. Lagi mau di situ, lagi mau di situ kan naik ke Makucai. Dia lu ke tanggal cau di serkas. Tanggal cau lamun bisa ngomong kayak dia dengan ya bukan kena air. Kita pasuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lamun pipis, lamun papa cali, lamun papa teh cimogo, penting ngedehem, lamun kamar mandi, supaya keluar kabeh kotoran-kotoran. Entak munasabah. Iya lah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, rumawi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, suri tauradan anu sae, maka jalmi upami gaduh suri tauradan anu sae, upami gaduh akhlak anu sae, akhlakna bagus, jeung saha bagus, dugikeun dari raage eta jalmi insyaallah bakal hirup-hirup, bakal mau tapi jadi eta bakal hirup sampai Kanjeng Nabi berikan urang, Kanjeng Nabi asa aya di urang, Kanjeng Nabi asa aya terhadir di urang. Ibu bapak hadirin rahimahumullah monggo tradisi pengawasan di Banten lamun berkat di keluarga sebelum standar kita beres seperti itu. Gimana? Ayo pada itu diberi berkat, ayo gubernur itu tindaki. Ayo panitia berkat kalau itu kabre ayo panitia kepada diberi nama. Ayo beri macam punya. Cuma ayo kita berkat, ayo kita. Kenapa berkat? Obat itu berkat. Kita pelung nawe. Pelung nawe. Balik ni kayak pelung lah. Terus di bandar terus pelung. Moal tidak ada pemahaman nanti. Sudah bisa minta pelung deh. Moal ibu pada ibu bapak jamaah saya. Hari ini kita masih memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kepayun generasi ulang. Wallahu a'lam masih ada kena duka masih ada kena keruhun orang. Duka masih kena keresahan masantren ke pesantren. Duka keresahan, duka henteu wallahu a'lam. Nu mawe omat ka ayeuna memperingati Maulid Nabi lain ngemutkeun hukum Kanjeng Nabi dilahirkeun tapi kudu ngemut kana naon anu dilahirkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng samane pupus ngawariskeun ilmu lain harta. Ilmu na diturunkeun ka para sahabat, sahabat ka para tabi, tamuran kali obat primaros titik. Budak-budak kurang singkaya ngaos, budak-budak kurang singkaya sama santren insya Allah. Akidah lempeng, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nawan ahlus sunnah wal jamaah idza utliqa ahlus sunnah wal jamaah. Sebab di usul fikih baca kena fikih cenah. Al hukmu yaduru ma'iyatihi wujudan wa adam. Hukum itu berjalan sesuai situasi dan kondisi. Lamun dicukupa, cuma makan kopi sadayana, maka sholat Jumat, harus dengan laksanakan sholat Jumat diganti kudu kalau kelebat kudur. Tapi
ambil nu Cikupa, nu Covid aya, nu corona aya, jalma mana kene. Sengaja di Jakarta teh salat Jumat, jadi mah wajib salat. Hukum dia tadi dia, mata dulu salat Jumat adalah syariat kami. Insya Allah orang ini sehat kami, amin. Tapi tidak terus corona, tapi amin. Kurang mampu mengatakan hukum berkana mulai Nabi Muhammad SAW, hukum ada yang corona ini dibantu di orang masih kaya corona, amin. Ya Rabbal alamin. Tapi mudah-mudahan sarana we kebagian bansos bu, kebagian bansos bu. Di Banten, di Banten. Ayat ini bantu kamu. Jalan di Banten ayat jalan gede di Batuan, jalan di gede. Nu gede mana Batuan, nu kita kebagian. Nah, nu keprok kita kebagian. Jadi cuma ayo itu. Begitu. Iyalah itu pembaca zaman udah pasti sama. Ulang kadang-kadang bingung orang kayak di polis Nabi, apakah boleh apakah tidak. Akhirnya bantuan oke kadang-kadang mah terjadi berat. Kadang-kadang berat. Jadi numpuk nama anu nabu ngapar subuh lapar. Kadang-kadang aing. Dan dia bingung cara mensiasatnya, bingung. RT terus gawes sakeber tenaga begitu menang bantuan kadang-kadang dulu RT ini menang. Udah orang itu masalah. Jangan mengerti dulu orang menang. Pokoknya kita bukan kapasitas tuh bukan. RW itu bukan kapasitas. Desa itu bukan kapasitas. Ada menentukan menang bantuan, menentukan menang dana dari pusat gitu. RW itu mau pulang apa ikan, tapi tidak anggar orang protesnya yang banyak punya. Terus haruan dia ada teman bantuan, kita sih harunya teman bantuan. Bantuan itu orang dia benar. Itu ibu kepajian. Jadi jiji kanjeng diperingati, sahabat kanjeng mah hirup, pupus tapi hirup. Kedua kanjeng diperingati maulidna, sahabat kanjeng mah buka gelar legitimasi formal di Al-Quran, uswatun hasanah, punya suri tauladan anu saya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Abdi tadi naik ke panggung, bikin ayeuna tos hajar panggung 15 menit. Teraskeun lah harusna. Sebab dia lamun ngaos kan rugi saja, kalau apa dia urusan lu 40% di pokok. Jadi ibu bapak hadirin rahimakumullah, kaosna mau lampiran deui, nu penting mah singkat, cepat, tepat, akurat, melekat, padat, dia nyata. Ada singkat, cepat, tepat, melekat, akurat, padat, dia nyanda, berkati wae, nyenak berkat, ibu-ibu nyenak berkat, bapak-bapak nyenak berkat, abdi dia mudah-mudahan si nyenak amal. Amplop sudon. Jangan amplop kalau di nomor oke. Amplop kalau di nomor oke itu butuh amplop butuh oke doa astagfirullahaladzim. Mus amplop mus duit butuh doa. Nembe lamun amal natos keni, lamun doa natos keni, nu terakhir mana keni dulur. Ya salahnya tarik ini dulu ibunya. Mudah-mudahan saya suatu desa tepat dari sareng ibu-ibu sareng bapak-bapak, mudah-mudahan orang tepang kalian awak anu sehat, hirup urang simpang di barokah, sakali deui abdi izin ka masyarakat, murang kali di ayeuna omat pasantren sakola. Jadi itu sekolah unggul, itu pesantren unggul, sama besar lagi yang penting. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, naik saldo kalau ini panjang, jalannya abrut-abrutan, lamun pidato pula panjang-panjang, sama betul nanggus 10 bukan. Bu,
Terbaik kalau kena kau ni terbaik. Angkat doa luhur. Ulang doa Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kehidupan kita semoga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika nanti kita meninggal, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Orang tua kita karuhun atau saya dikira mudah-mudahan ya ampunan serta maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pandangan diwihkeun baju jubah celana cupra yuk dadah goodbye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka kersana pangsa anu kibarkeun. Mudah-mudahan sadaya wijenganana kurang biasa diamalkeun dina sahirupun kurang sapopoe oge biasa dijalankeun.